Hiji poe sakadang monyet jeung kuya bebarengan indit kaleuweung rek neang kebon cau. Monyet mah gurung gusuh leumpangna teh da cenah geus lapar ari kuya leumpangna lelet. Gorowok sakadang monyet ka sakadang kuya. Sakadang kuya buru atuh leumpang teh urang geus lapar. Geus lapar deui, lainna arurang geus dahar maneh teh geus meakeun saturuy cau. Monyet ninggalkeun sakadang kuya. Monyet dagoan atuh. Akhirna sakadang kuya leumpang sorangan ka kebon cau meuni haheho da capeun. Pas nepi ka kebon cau eta cau teh meuni loba. Nyampak sakadang monyet keur ngadaharan cau. Sakadang monyet pangalakeun cau ih keur urang ceuk kuya ka monyet. Nah urang wae nu ngala teh meuni cape. Hehe apaan maneh teh? Sobat dalit maneh. Monyet miheulaan nembal bari pangalakeun cau keur sakadang kuya. Strek mikeun eta cau ka kuya, monyet teh najero hatena ngageurentes. Nah urang kudu mere ka sakadang kuya padahal urang nu ngala jadi urang nu boga. Jadi eta cau teh teu dibikeun ka sakadang kuya. Kuya, kumaha mun maneh pilih tangkal cau sorangan, jadi maneh bisa nuang sakahayang maneh. Monyet ka kuya. Kuya nembalan. Bener oge, tapi masalahna urang teu bisa ngalana sabab urang teu bisa naek tangkal cauna. Tuh katingali teu eta tangkal cau nu di juru itu. Eta tangkal cau nu maneh pendek babari ngalana, jadi teu kudu dipangalakeun ku urang. Bari nuduh ka tangkal cau anu pangpendekna. Nuhun monyet, maneh teh memang sobat dalit urang. Tapi monyet kumaha maneh? Teu kudu hariwang, ieu kabeh tangkal cau nu urang. Teu kungsi lila cau teh beak nu aya tinggal jantung cauna. Sakadang kuya boga ide, kumaha mun urang melak jantung cau jadi urang boga tangkal cau. Terus monyet ngalaan kabeh eta jantung cauna jeung jantung cau nu sakadang kuya oge dibawa ku monyet. Rek ka mana sakadang monyet? Tanya sakadang kuya. Erek melak jantung cau, jadi engke loba cau urang. Mun kitu mah atuh urang menta hiji jantung cauna. Teu kudu sakadang kuya, dagoan we tangkal cau ieu buahan deui. Kadang monyet indit mawa jantung. Kadang monyet geus ngabobodo sakadang kuya sabab tangkal cau mah moal buahan 2 kali. Harita sakadang kuya ambek ka sakadang monyet. Monyet! Wih sakadang kuya dibejaan ku sakadang kancil melak cau mah anak cauna. Kuya melak anak cau sedengkeun monyet melak jantung cau. Unggal isuk jeung sore monyet sok nyebor jantung cau pelakna. Nepikeun ka sakadang monyet ngarasa cape. Nah hanya jantung cau teh teu buahan-buahan. Buat gitu aya kelinci anu ngaliwat. Kelinci, menang ti mana eta cau? Tanya monyet ka kelinci. Cau ieu nu enak ieu teh meunang ti sakadang kuya. Harita keneh sakadang monyet ngabecir langsung ka kebon sakadang kuya. Nyampak di kebon eta teh cau geus loba nu arasak. Sakadang monyet kacida atohna. Pas rek ngala cau sakadang monyet teh ditanya. Naon monyet ieu rek ngadahar cau urang? Nu ti irahan nu maneh da nu kuya eta mah.
Da urang nu salila ieu ngarawat eta tangkal cau. Rek urang, rek maneh nu ngajaga sarua wae. Pan arurang sarobat dalit. Maneh teh geus poho, baheula maneh teu daek ngabagi ka urang jantung cau urang ge ku maneh dicokot. Jadi ayeuna urang embung mere ka maneh monyet. Karasa ayeuna mah jalama sarakah mah jadi rugi. Sakadang kuya ninggalkeun sakadang monyet. Sabab monyet geus sarakah, jadi sakadang monyet kaduhung ku kalakuan sorangan. Tapi teu kungsi lila, sakadang kuya nyampeurkeun sakadang monyet bari mere eta cau ka sakadang monyet. Sanajan sakadang kuya kesel ka sakadang monyet, tapi angger sakadang kuya tetep ngabagi cau manehna ka sakadang monyet da sakadang kuya mah bager.